Hah? Tulin, ha? Utoh. Atuh saya teh tadi we areknya cerita didinya mati ditu teh celok we kali teh kurilingan jauh-jauh ke kurilingan urang. Soga tuh bang diuket didinya oge ku kurilingan alabatan di Ka'bah sugan. Kuralang kuriling batur bae seten di Ka'bah kurilingan teh. Rumah yang diuk ti bang oge. Lain siya. Ngajong we di iman tulin. Ulin ka mana tuh? Batur mah tahun baruan teh. Ulin ka ditu. Ka pantai, ka gunung, renang. Nah, emang cicing di dieu mah. Gitu kumaha? Termos we. Aduh, obat termos. Ulin atuh. Sekali-kali mah ngaleungitkeun jangar, ngaleungitkeun stres, ngaleungitkeun ka pusing. Ya enjung maneh, da urang mah masih keneh normal, happy, aing mah teu stres, teu jangar. Oh, maneh meureun nu jangar mah nya los, mere kulin mah. Maneh mah jangar, Boa. Stres ongkoh. Tapi kabeneran deh, aya ka dieu. Urang minta bantuan nya. Minta bantuan na, ada tuh Aisyah Jasim. Emang na aing teh tukang bansos gitu. Apa yang Aisyah kakem gitu kebanjiran? Sok lalawora. Lain bantuan eta urang mah. Nu kumaha eta teh? Yo, urang teh pan keur boga tetempoan. Keur boga inceran. Oh, Nyaho meureunnan Nyi Randa nu bahenol. Bayangna mana jadi joki. Jadi panglayar. Manusia kade ulah jadi panglayur ka dituna ah. Daeng teu kira-kira na. siap. Waduh. Buat pegang. Tuh beres. Tos sila tos. Tuh, balik atuh. Oh. Yang guys, ayeuna mah urang mangkat we yuk. Urang nempo Nyi Randana keur naon nya. Engke maneh ki urang di ditu dititah. Siap? Siap. Ayo. Ayo gaskeun. Gas. Ayo. Geh lah aing merenan. Heula ah. Bisa dipauk ke maneh. Geugeung we. Ieu lihan. Ah, dosa kajeun. Yo. Geh heula. Pan urang mah jelemana eraan. Ka awewe teh bingung kuduna urang kumaha coba. Gampang kita Masim. Carana nyaho ayeuna mah urang kadudukun we. Sigan kira-kira na eta Randana ngintil ka maneh nyampeurkeun. Dudukun kumaha maksudna? Sok cangcutna bawa ka dukun. Urang dijampean. Geus lah, ieu lah, urang minit tong loba ngomong lah. Mau maneh we? Aduh, aya naon? Wah, bleh. Cing ulah gandeng. Tuh, Sim kebeneran tuh, mau cantik. Cing tong ngomong gandeng. Hah? Alhamdulillah, mandi inggus, Papua inggus. Ingat acan ka sawah loh. Turun-turun ah. Ari ieu na bau. Ih, teh kotok bleh. Geus nasi maneh. Pokona urang mau cangcut teh heula. Ya, Ayolah. ayo.
bibit kadinya we atuh lempeng kudu paling koresio teh kana tatangkalan sagala karese cuma oh ampun Gusti. Dia bakal kumahakeun. Apanya kadi kunting teh? Ai dukuna mana saha? Teuing. Dasar suwe sia mah. Naon oge ah. Ieu heula. Ieu cacit kumahakeun. Teuing lah ieu urang ka sawah. Chef. Woi. Woi. Naon? Ieu cacit nanti kumahakeun. Piceun wenggos lah. Pesakan lah kuing lah. Capek na aing leulepangannya. Ieu arti kumahakeun cangcut ieu. Set. Tara ieu arti balikeun tapi sieun kanyahoan. Aisyah tuh masih kena dibawa-bawa teh cangcut. Cai itu tadi dipicun. Kalaka dibawa-bawa. Aing mah. Sah, asa si Jasim si Doblek kera ribut naon sih itu. Sama kita dipicun tadi menyala resek. Aing mah udah oke nyala-nyala wae sama. Ini eta masa apa? Nah ari ieu mah cangcut aing atuh. Siapa menang di mana? No, itu nyaho-nyaho teuing. Sabodoh si eta Heh heula. Nyokot di mana ieu? Karake pieu ku aing tadi poekeun. Sok jujur. Nang di mana? Berarti ieu mah. Jang naon coba nu kieu jang naon? Kanyahoan ayeuna mah. Tunjuk-tunjuk ka urang. Ih, Manehanana nu Dumuk mau aya di dirinya ieu tadi dikieu-kieukeun. Sok ieu jang naon? Ah, itu lo suaya orang mau tanggung jawab bodoh. Aku ieu keur naon? Untung kanyahoan. Goblok aing. Aing dulu ngasih Jasim. Aing nu kalah nu apes teh. Orang nempon nu mandi. Tiga narik mandi tah. Di mana? Dia ngaliwat. Oh, Anak. gitu? Heeh. Ayo tuturkeun.
Bancek aing oge eta masih keneh penasaran wae. Nah ari sia mah masih keneh penasaran ka aing. Terus ya. Teuing sia teh aing teh. Ini teman-teman teuing hayang kumaha maneh. Terus. Hayang kumaha? Kagok aing mah ayo sok, ayo dibuka. Sok. Asik ya. Ayo kagok. Kagok bisa hajar kalinya. Si Jasim kalah kah? Naman. Nasiban aing mah angger we. Halah.